Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejak midangkeun hiji jejer carita anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis bagian kadalapan panginten nya palawargi sadayana. Neraskeun hanca anu katunda. Tah kumaha lalakon anu salajengna ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namun satacana dilajeng kadi ulah hilap anu tak can subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya wasilahna ieu dongeng Sunda teh sing tiasa janten rencang anu ngahibur aktivitas palawargi sadayana nya ibu-ibuna bari masak gegeroh nyese di bumi ya. Oke anu nuju di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait dari konveksi mah nya urang teh kadang-kadang sok nyaretel musik naon we anu sifatna audio atuh mugi ieu pedaran dongeng Sunda zaman kiwari tiasa janten rencang aktivitasnya. Pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan seueur wargi-wargi urang anu nuju damel di luar negeri cenanya asa kahibur janten kumahanya asa betah harus ras malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan kitu palawargi sadayana nya. Oge ulah hilap di like, di komen, sareng di share link nanya. Sareng saumpamina di antawis palawargi sadayana aya nu ngaraos kahibur ku ieu pedaran dongeng Sunda teras hoyong nyawer cenah. Tiasa nyawer ka nomor dana atanapi rekening aya dina deskripsi palawargi sadayana. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis teh. Ayo urang sami-sami ngabandungan lalakon Nu Geulis di Pasir Ipis ieu bagian kadalapan. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kacaritakeun kayaan di dayeuh Sumedang di hiji bumi anu kacida agrengna. Wangunanana ngajulang ngapak di behareupna make pendopo. Sareretan mah kawas arek asup ka karaton karajaan. Ari eta bumi kagungan Raden Surya Lagawa salah sahiji pangagung anu gaduh kalungguhan di jawatan kareta api. Pikeun urang dinya mah taya nu bireuk deui pada apal ka Raden Surya Legawa. Raden Surya Legawa teueuh menak turunan bangsawan sekeselerna gaduh kakawasaan sareng jarugala sugih ku pakaya.
Harita Raden Surya Legawa teh nuju calik we dina korsi ditepas, pamenteuna katawis alum kirang berag, kawas anu nuju teu damang. Soca Raden Surya Legawa neuteup ka tebihna bangun jarau paninengan. Nu antuk nama Raden Surya Legawa teh anteng ngumbar implengan, lalakon bihari kagambar dina emutanana, lalakon anu hamo bisa pukah najan dugi kabibilasan nemahing pati. Ngalangkangan hiji jirim anu kapi ati, rengkak sareng galindengna natrak ngagurat narembongan, salira gumuleng ngalanggeor laer kepat. Tapi carita endah anu pinuh wawangi kudu reuntas sapada harita, anu kapidang dameh saban wayah ilang tayalaratanana teu kasungsi tug dugikeun ka kiwari, ninggalkeun kapeurih maratan langit ngabekas tapakan kalara mapakan jagat. Hartati gerendengna meh teu sadar nyebat eta kakasih teh. Bro, pot kembang murag, potna peupeus, taneuna amaraya, kembangna semplak lebah tangkalna. Raden Surya Legawa nupikeun Kang Warehjat atuh wanata implengan buyar sapada harita. Soca Raden Surya Legawa neuteup pot kembang anu pabalata. Kolebat kawas aya nu ngolebat lebet ka bumina, taar Raden Surya Legawa tangka kerung ningali eta nu ngolebat teh, kawas aya tangara ka anjeunna. Astagfirullah, mugi bae ulah kila-kila nu matak cilaka. Saur Raden Surya Legawa bari enggal lebet ka bumina. Heuleut sawatara waktu aya nu datang kadinya bari angkaribung ku babawaan. Nu anyar datang mawa babawaanana ka dapur bari terus bae dientepan dina rak dapur. Bibi, kadenge anu di dapur ngagentra harusna keranan. Raden Surya Legawa kaluar ti pangrereban teras bae jengkar ka pawon. Baku ari geus gegerewekan teh. Salah sora. Aing balikan dia aing. Salah wanata, salah sora. Ingat dah, maka ding direkam jangan YouTube ieu teh. Baiklah, salah genya. Bibi, kamananya si Bibi teh? Kadenge anu di dapur teh ngagentra harusna keranan. Raden Surya Legawa kaluar ti pangrereban teras bae jengkar ka pawon. Baku ari geus gegerewekan teh ni mata katorekan kana ceuli. Kitu saur Raden Surya Legawa gegelendeng. Anu digelendeng mah ukur nyikiki kue seuri. Salah di sora deh, wah ini salah di sora deh. Beta melain lada kolot kan kieunya bala warginya lamun umurna gadis gitu. Bibi, lamun lada kolot saeutik. Bibi, kamana si Bibi teh nya?
Menus nini pisan. Bibi kamana itenya mi asa cuang cieng babaturan geus pararae. Jadi suara kunti caci. Aduh ada kiai. Padahal suara gadis teh malah wargi aing. Si bibi kamana amah? Bade di piwarang popola itu. Abdi tos balanya ti pasar. Mending segala arawis ayeuna namanya. Pokna eta awewe mutayalian eta teh Dewi Rarang. Dewi Rarang. Abdi ngadongeng teh teu apal dongeng di dongengkeun teh pala warginya. Janten nalika ngadongeng teh abdi ge sami nuju menikmati teh caritana. Janten di mana me pisan didongengkeun dongeng engal teh. Janten teh swanten saha gitu. Cara naon teh? Cara memainkan eta napi milih swanten oge bingung kadang teh. Kumaha itu mun suara lalaki mun awewe. Si bibi mah keur nyokot baju ka binatu lantaran isukan arek dipake ku ama. Waler Raden Surya Lagawa. Abdi kukurilingan di pasar milarian pindang deles nemu kaleresan nuju suwung ieu. Cek Dewi Rarang atra bangkenu. Kapan loba pinang bandeng, kapan sarua kene atuh pinang eta oge. Benten atuh ama, pinang bandeng mah rada rungseb seueur cucuk, benten sareng pinang deles, daging nate pungkil sareng guranyi. Walon Dewi Rarang masihan alesan karamana. Nya kumaha hidup bae nyai. Ama mah teu apal perkara pindang mah. Saur Raden Surya Lagawa bari gogodeg. Kamari ge ucing anu tatangi di pasihan pindang bandeng mah pae ama. Namina teh nata. Pokna Dewi Rarang raraina ngemuka sedih. Ke. Nah bisa pae nyai. Kapan ucing mah karesepna kana bandeng. Jeung deui ku gaya eta ucing ngaranna Nata. Aya wae. Taar Raden Surya Lagawa katawis kerung. Paeh nama sanes nuang pindang tapi kageleng sado ama. Pokna Dewi Rarang bari ngabecir lumpat ka patengahan. Kabina-bina teuing gableg anak teh meni porengesnya. Ampun Gusti. Tewudu Raden Surya Lagawa ge ngiring gumujeng. Ari Raden Surya Lagawa kagungan putrana teh dua nyaeta Den Lasmana sareng Dewi Rarang. Den Lasmana ngiring ka anjeuna didamel di jawatan kareta api. Ari Dewi Rarang mah gaduh toko anggean di kota Sumedang. Sakira jam 3 sore aya pagawe ti jawatan pos kadinya tetela nganterkeun surat keur Dewi Rarang. Sanggeus neken tanda tarima surat, Dewi Rarang gentak bae asup ka kamarna. Surat gancang dibuka ku Dewi Rarang, nyaeta surat balesan ti Sudira. Dewi Rarang imet nakeranan ngilo eta surat ti Sudira, socana meh teu ngiceu, belenye anu geulis teh ngagelenyu, katawis ku kekecapan Sudira dina suratna teh ya. LDR lamun kiwari mah jarak jauh zaman baheula 1850-an zaman menak palawarginya. Waktu keur maca suratna Dewi Rarang kawas hayam we keur nogan meuni teu daek cicing. Sakapeung nangkuban terus nyangigir saterusna deui nangkara.
kumaha we Nyai Lena keur ngorana gitu mun narima surat ti kabogoh teh. Surat hantem dibaca dibulak-balik kawas taya kabosen we. Rengse tina macana surat ti Sudira teh ditilepan sok ditunda dina selek meja geningan serewek. Beungeut Dewi Rarang dumada kana harita teh matak pikasieun palawargi. Sudira, anjeun nu bakal muka Rusia. Kitu ceuk Dewi Rarang. Lain kitunya sorana disalah. Sudira, anjeun nu bakal muka Rusia. Aing mun itu pas, kumanya sorana meh rada Sudira, anjeun nu bakal muka Rusia. Ese aing sorana kumaha tuh apa pikasieun teh. Dan nu pikasieun mah sorana kitu we. Nah sia teh ngaderesakeun teh anu jadi kolot teh hayu mintaan duit emang na aing teh pabrik duit, aing mah dipencet oge manajer sia teh. Hayang ditakol ku Kakang Bedog sia teh hayu mintaan duit kanu jadi indung. Tah eta nu pikasieun mah palabarinya. Belenyeh Dewi Rarang teh ngabelenyeh muni mata kukurayeun atuh. Dina hiji poe Sudira keur ngarkeh we nanggung babawaanana isu keneh manehna geus lunta ti imahna rek ngajugjug lemur bitung. Heubeulna keranan Sudira teh teu datang ka eta lemur. Lain dina episode ayeuna mah rada pabaliut para wargi duh hapunten nya. Abi jadi balelol kieu. Aduh. Lemur bitung teh kaasup lemur gede samalah mah aya sesebutan bitung tonggoh jeung bitung lebah. Sok sanajan kaceluk lemur rame sarta gageku pangeusina Sudira arang langka ngajugjug ka etapi lemuran. Di pasir angin ka lemur bitung kawilang jauh tapi lain ku jauhna Sudira seunggah dagang ka lemur bitung teh. Tapi jalan anu disorang teh ka Cidahara-haraeunana ayeuna namanya jalan teh naon teh menah sanget gitu nah loba jurig atawa begal gitu. Salian ti kudu nyorang jalan reuma atawa dangdang nyaeta di Gunung Puyuh ayeuna teh Sudira kudu nyorang oge walungan Cipalit. Ceuk sakaol jalma dangdang Gunung Puyuh teh tempatna wingit atawa angker. Gunung Puyuh kaasup suku Gunung Batara anu puncakna teu oleh kalingkup ku pepedut teh nya kabut gitu pepedut disebutna kabut teh palawarginya. Pon kitu deui walungan Cipalid hiji walungan anu kaceluk sanget. Loba bejana sok rajeun kawenehan ningali orai hideung sagede tangkal kalapa. Tapi da eta mah ngan saukur beja tacan karuhan benerna lantaran jalma mah sok kaleuliwihi beja sajengkal tapi earna jadi sadeupa. Satu tas ngaliwatan walungan Cipalit Sudira terus bae ngiciprit mapai jalan pakebonan bari nanggung daganganana. Cacap jalan pakebonan, jalan teh mimiti netek, minangka wates pakebonan jeung reuma Gunung Puyuh. Rengse nyorang jalan anu netek, netek teh nanjak gitunya disebutna teh netek, nanjak. Beras bae ka jalan dangdang, lebah dinya mah kaasup jalan ratus
anu pinuh ku jujukutan. Ngan kencak katuhun jalan teh harieum ku tatangkalan anu kekep. Ngan untungna teu wungkul sudira sorangan anu nyorang jalan dangdang lantaran batur oge loba anu ngaliwatan ka palebah dinya. Lain netek madahar netek nanya helut sawatara waktu jalan dangdang Gunung Puyuh teh geus cacap kaliwatan ku sudira inyana terus bae ngeureuyeun bari ngerkeh nanggung babawaanana nya di Sumedang ieu latarna nya Gunung Puyuh teh palawargi. Tekung silila sudira geus anyog ka wates lemur bitung lebak didinya sudira ngadon reureuh heula tanggungan diecageun inyana ngalungsar dina jukut. Cag kana wadah cai sudira ngargot nginum bangun ka cidahana angna. Sanggeus ngarasa cukup tina reureuhna sudira nuluykeun di lalampahanana. Waktu asup ka jero lemur teu sirikna pada megatan ku kaum awewe sudira langsung ngecageun tanggunganana gek diuk dina jojodog leutik. Janten sudira teh tukang dagang asin sareng pinang ditanggung ku kulilingan ka urang ka unggal lemur palawarginya. Nyelena ya. Ite tukang asin meni ngamplengnya sugan teh moal dagang deui. Cik salah seorang awewe anu ngaranna Nyilena bari nyikikik seuri. Tudah teu bungkul ka dieu apanan icalanana sok mapayan ka saban lemur. Upami ka dieu teh edas eta ku jalana meni ngemplat nyorang dangdang. Ceuk sudira bari mukaan tutup kurumbungna. Ya, ari usaha mah ulah kehalangan ku jajalaneun ujang. Najan tarhal oge nu penting mah hasilna sunyah ya. Ceuk Nyilena. Beuh, edeh. Beuh, ieu asin tawes jeung asin tawes menihara deh kieu. Cik sabaraha ieu teh hargana ujang? Ceuk si eta awewe nya ngaranna Nyilena deui bari leungeunna milihan lauk asin. Upami asin sepat mah 3 talen itu 5 sen sakilona. Upami asin tawes mah sarupina sarupiah sakilona eta teh. Walon sudira ngabejakeun harga daganganana. Ari anu sejena mah teu baca carita maranehna anteng we milihan lauk asin bari ngadedengekeun perkara hargana. Eta we da didinya mah nya ibu-ibu nu kabeneran pang bawelna pang cerewetna teh Nyai Lena da harita teh. Aya we segala ditanya. Teu ngaranna Lena mah kitu nya cerewet. Duh, meni unak ning hargana kurangan atuh jang. Ulah sakitu teuing tuh anu sejeuna ge sarua arek mareuli ieu teh. Pokna Nyi Lena nawar harga ka sudira. Wios lah asin sepati kirangan 2 sen sami asin tawes di kirangan 3 sen lauk asina namanya dongkap itu lalu sareng ararageung pokokna mah moal gagal ieu mah bu. Cek sudira maheutkeun hargana. Si awewe anu ngaranna Nyilena teh teu ngomong deui ngaluyuan kana harga ti sudira. Para awewe anu ngagimung meni pajuruwet teh nya pajurewet milihan lauk asin sakaresepna sewang-sewangan. Dina waktu nungan sakedeung dagangan sudira teh geus beak saparapatna. Berkah geus beak saparapatna geuningan. Gerendeng sudira ngarasa bunga. Satu tas taya nu meuli deui di bitung lebak sudira nuluykeun deui dagangna ka bitung tonggo.
kakarek oge dek asup ka pelebah warung kaburu aya nu ngageroan manten barang dilieuk teh lah aya lalaki tengah tu ngagupayan ka Sudira gendak bae ku Sudira teh disambeurkeun satu tas ngecagkeun tanggungan pok bae Sudira ngawakca aya pikeun saeun naon juragan asup heula ka imah jang ngerahrineh ngobrolna pokna eta lalaki bari miheulaan asup ka imahna Sudira teu loba pamikir inyana nuturkeun ka jero imah sok piuk heula ka dinya Oni nyieun cikopi lalauhna sakalian ceuk eta lalaki kawas nitah ka bojona saha ngaran teh jang pokna eta lalaki bari mencerong ka Sudira wastama pun Sudira sun kieu itu jang Sudira ngaran kula teh Oman celuk bae gan Omana tadi Kusuma sabab urang dieu ge sok nyebut kitu ayeuna tadi Kusuma mah eta gitu ngan ai di geroan mah Oman gitu cek gan Oman nikukur unjuk sumangga gan Oman sabenerna mah kula teh geus lila ngadaguan jang Sudira datang ka dieu sabab kungsi ningali waktu harita jang Sudira dagang ka dieu lain kuna naon kula mah arek ngajakan usaha ka jang Sudira ari kula teh saruah di balantik atawa jual meuli ngan kula mah bisa kasebutna grosir ieu di dieu teh jadi sakabeh warung nu aya di dieu barangna teh eta ti kula tah kula ge arek nambahan dagangan nyaeta ku lauk asin lamun mah lauk asin aya di kula urang lemur anu butuh lauk asin geus pasti meulina ka kula nepikeun kalebah dieu ka harti meureunan kitu ceuk gan Omana tadi Kusuma nepikeun pamaksudanana ka Sudira kahartos agan salajengna kumaha walon Sudira panasaran memeh gan Omana tadi Kusuma ngawakca deui kaselang ku Oni anu mawaci kopi jeung lalauhna kadinya mangga ujang disambil kadinya pokna Bu Oni menigaleh ge hatur nuhun Bu walon Sudira bari manggut satu tas Bu Oni indit tidinya gan Oman nuluykeun di cumaritana kieu ieu jang Sudira ujang teu kudu ngangkleung nanawarkeun dagangan tapi cukup ngajual ka kula bae tah dagangan jang Sudira ku kula dibeli kabeh tapi hargana wayahna kudu turun sabab kula ge pan keur jualeun deui nya urang saeutik sewang bae batina mah jang Sudira teu ripuh kula ge moal nguriling neangan barang kanu sejen sajong jonan mah Sudira teh ngahuleng mikiran caritaan gan Omana tadi Kusuma tapi ana dipikir deui ku Sudira leuwih hade ngajual ka gan Oman najan batina leutik tapi dages puguh kacekel sarta teripuh ngangkleung satu tas kaharti ku pikirna pok bae Sudira teh kedaling lisan mangga kan abdi ngaluyuan kana tawisan tigan Oman syukur ari satuju mah ulah ngerasa regreg sok ayeuna mah ngopi heula keun salese bae nya urusan jual meuli mah pokna gan Omana tadi Kusuma tembong marah mai Sudira dekul bae ngopi di baturan ku gan Omana tadi Kusuma telila di antarana Sudira mawa tanggunganana ka jero gudang gan Oman di jero gudang loba pisan barang pikeun jualeun deui bener pisan lamun gan Omana tadi Kusuma teh geuningan grosir di lemur Bitung mah
satu tas sapuk perkara hargana sakabeh lauk asin sudira dibeli ku Gan Oman. Gan Oman oge mereka cindekan lamun sudira kudu nganteran lauk asin 10 poe sakali ka manehna. Sudira ka Cidabungahna lantaran geus boga lawang dagang anu maneh moal teuing loba ngangkleung kasaban pilumburan. Samemeh balik sudira dititah dahar heula ku Gan Oman. Sanggeus rengse tina daharna sudira terus bae amitan ka Gan Oman. Sudira balik ngali gincing ukur mawa tanggungan anu korompong. Tapi sok sanajan kitu sudira lempang naga gancangan kasieun kaburitan di jalana. Sudira terus bae ngungkug tenolih di kacape cacap ngaliwatan hiji pasir beras bae ka jalan dangdang Gunung Puyuh. Sudira terus bae lempang gagancangan temalire kana kesangna nu geus ngagarajag maseuhan awakna. Di lebah dangdang kayaan di dinya mah beuki harieum lintang ti kekepna tatangkalan panon poe oge geus lingsir ngulon sakira wanci kalangkang satangtung. Kerjongjon lempang kitu ti jero reumah kadenge sora pating gorobas 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 ceng ceng. Sudira ngaranjung panuna buncelik nempo ka hareup awakna ngadegdeg ari beungeutna sepa awahing kureuwas. Di hareupeun sudira geus pating jarega opatan lalaki bari samagrang ku pakarang beungeutna ditargos hideung ari awakna jarangkung badag simar dada. Payus lamun disebut begal teh panun eta opat begal teh pating puncereng ka sudira anu keur ngajengjen. Kabeneran pisan euy nu datang teh ukur bebonyit kawas geus mulang balantik ningal. Anu hartina gablok duitnya ladang dagang. Cek hiji lalaki anu panghareupna minangka gegedugna. Puguh we sudira teh beuki soak tetela eta teh para begal anu sok megatan jalan ka lebah dinya. Sawatara waktu kaliwat sudira kungsi ngadenge ngeunaan begal di dangdang Gunung Puyuh. Eta para begal teh kacida telengesna taya ras-rasan sok langsung nandasa. Malah begal anu pangkarang nama ngaranna teh Ika. Anjir mahnya aya lalaki ngaran Ika. Mal mungkin lain Ika. Ai Oman pan geus tadi. Mahnya aya lalaki simbar dada bosongot tuh pade ambrotan ai ngaran Ika. Sia tong kumawani aing Ika. Ini teh serem ya. Ate kusindang ieu capcus capung udang kete kitu sigana teh sarana teh ke dieu kabayang ingat deuleuh palawargi sadayana waktosna parantos teh nyekapan deui. Cag urang tunda ilalakon anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis anu resep pipis. Insyaallah nya enjing urang lajengkeun deui eta napi engke sonten nya bagian anu ka salapan banginten salapan 10 ieu nu ka 8. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.